Para mitra anu mulia nuju ngadangkeun dongeng nuju dueunan neangan Bapa karangan Ki Leuksa. Mang Jaya sapara kanca ngaturkeun wilujeng ngadangukeun dongeng-dongeng ti Mang Jaya official mugi katampi kalayan kabingahan. Ayeuna para mitra dongeng nincak bagian ke-57 para mitra. Sadinten 2 kali upload berwargi di jam 8 bengi sareng jam 8 enjing sareng jam 8 bengi. Namun upami hoyong dongeng anu tamat aya di playlist ku Mang Jaya urang sebatkeun nya. Di antawisna aya carios nyambung nuju dueuna ye para mitra sadaya nyaeta saur karuhun ayanya. Teras ieu aya getih juring hulu aya ye mun nya getih hatempi juring hulu aya saur karuhun aya saur karuhun ka patatangnya. Pami getih atanapi eta mah mun teu lepat mah ieu teh karangan karangan Ki Leuksa mun teu lepat mah getih mah nya. Mangga atuh para mitra wilujeng ngadangukeun bae dongeng-dongeng ti Mang Jaya official anu parantos tamat aya di playlist kantun milari we mana kahoyongna para mitra mana kahoyongna. Mangga atuh pami ditinggal-tinggal terus aya kana 60 poin na para mitra 60 aya non teh 60 tempat kitu nya 60 episode di antawisna kitu atanapi 60 naon nya 60 blok lah kitu nya carios-cariosna. Mangga nyangakeun bae dongeng nuju dueunan neangan Bapa karangan Ki Leuksa dina bagian ke-57 urang teraskeun wilujeng ngadangukeun. Para mitra kaum dangu, wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pang beberah mana. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda. Sarios nyambung judulna Neangan Bapa. Ieu dongeng karya Ki Leuksa ayeuna nincak bagian ke-57. Barang harita juru tulis rengse nguruskeun pagaweanana. Jebul Anggara jeung Nyi Saerah balik lengoh ngegea curug. Regeureun ngajegah reupeun saung teu jauh ti juru tulis nu keur ngamanoran anu digawe. Waduh gagal Pak Uli si Budani kabur teu kasusul. Kun bae Ujang teu ayeuna sugan jaga ka cerek. Ta ayeuna mangga masrahkeun ka Ujang eta bangsat nu sakitu nyadekna geuninganan. Oreng teh diperes ku Budani teh dipaksa gawe si bari diancam dan nu saleresna mah cenah urang Cisurup teh cek juru tulis. Nu bener Pak Ulis, Nyi Saerah reuwas tuluy mencrong kanu tas digawe. Ana breh nyaan teu salah kabeh apal wawuh da memang batur salemburna. Heuleuh, Kang Manta, Mang Udi, Mang Ina geuning. Nyi Saerah nyebutan ngaran-ngaran jalma nu aya hareupeunana. Malah kabeh diteuteub hiji-hiji, nu diteuteub ngaraluk tungkul semu era jeung sieun ku Nyi Saerah. Nyerah mang teh dipaksa ku si Budani. Supaya ngakutan pare kadayu nu ngalawan dibinasa malih mah Mang Iha kantun jenatna dibinasa ku si Budani pedah teu daek milu ka dieu ceuk Mang Udi dumareuda. Masya Allah anak itu masih Budani teh beuki maceu hanya ka teu kacerek. Nyi Saerah kekerot ambak ka Budani. Sabar era dina hiji waktu si Budani pasti beunang ayeuna mah ieu tawanan bubarkeun kabeh sina balik ka lemburna masing-masing. Ari urang hayu urang nulungan tua kampung hawatos ceuk Anggara dari anaker. Mangga Kang. Harita keneh Mang Udi sapara kanca dititah balik sanggeus nganuhunkeun brul arindit. Bari pating gerendeng nyaritakeun kajadian anu bieu geus kaalaman. Ari juru tulis sapara kanca ngabri ngajugjug ka tua kampung anu ngadaguan di saung kidul. Sarere hayang geura tepi ka lembur hayang geura nyomang dampa nu kacerek teh. Teu kacatur di jalana sararea anyog kanu dituju ka sampak tua kampung keur ngagoler dina palupuh. Ditungguan kuduaan gawena humarurung leungeun bareuh mun kausikeun. Ngegerung mata kuatir. Patua kunaon patua? Ceuk Ki Ulis. Aduh, cilaka eleh jajaten ku si dampa. Pa Ulis teu nyana. Sugan teh moal kieu jadina yeuh. Jahat si jampa teh geuning lis. Ceuk tua kampung ka juru tulis. Kun sabar. Berjuang ngabela beneran mah kieu tapi da teu kudu leutik hate.
teu boleh anu ngabantu syariat Najang Anggara jeung Nisaira hakikatna mah ti Allah. Tulungan jeung Angga, tua kampung lumengis. Anggara teu nyarita manehna ngadeukeutan ka tua kampung ditempokeun ku sakur anu aya di dinya. Jempe taya nu loba omong leungeun tua kampung nu potong dicekel lalaunan tuluy ditanggeuy palebah sikuna. Ari pigeulang dicekel ku leungeun katuhu. Anggara kunyam-kunyem mapatkeun jang jawokan. Geus kitu leungeun tua kampung dibatek lalaunan cekluk cenah engsea tulang dina siku mernah deui kana tempatna. Ngan oroka aya tua kampung mending ngocek bakat ku nyeri cecengkengan teu kuateun atuh gap pada ngarejengan. Singkiat patua moalami cek Anggara tuluy nyasar urat bari teu weleh diparancahan. Lila-lila tua kampung cicing nu tadina adu glajer jejengkengan jadi ngalempreh tungtung namah para mitra cenghar deui. Leungeun teu karasa nyeri ukur carangkeul meungisan. Cobi gerakeun ka luhur ka handap ramona kepeulkeun. Tua kampung ngagugu tetela para mitra teu sakara-kara cager deui cara biasa. Atuh meuni atoheun tua kampung paroman marah mai pok nyarita dari anaker. Nuhun alhamdulillah lahirna Kajang Angga batina mah ka Allah Subhanahu wa taala. Geuning aya keneh kaajaiban di dunya teh nu potong tulang mendingan sakedap geus waras deui kitu pok-pokana teh neuteut ka Anggara. Senalin potong tulang misalah jeung mitra. Abdi Madarma cukang lantaran patua nu nyageurkeun angin Allah nu Maha Welas tur Maha Asih. Oge jalan aku katangina sanyeerah damun teu enggal-enggal maduka kumaha tangtos ngalereskeun ge sesat. Lila rek cageurna temal Anggara. Nya nuhun atuh ari kitu mah ayu tu urang marulang ka lemur sabab di lemur teh boga hanca. Kawan tu ninggalkeun nu maot bisi teu aya nu nguruskeun babakuna mah cek juru tulis ka sarerea. Nya ayo atuh. Bring sarerea miang. Ngajugjug deui ka lemur. Anggara jeung Nisairah naik darajat ku kolot ku budak pada ngajenan. Pada mikar serab sabab geus katara talajakna keur remah loba pangabisa katurug-turug tulung tinulungan. Atuh nu tadina baroga pikiran goreng teh ngadak-ngadak sirna sarerea muji ka Anggara jeung Nyi Era. Komo damang dampa geus beunang tangtu tuduhan goreng bakal sirna sakaligus. Teu kacaturkeun di jalanna para mitra. Anggang teu burung datang jauh teu burung cunu. Rombongan juru tulis geus anjog ka Imah Haji Marnadi. Kasampak teh jalma meninggal gimbung, awewe, lalaki, kolot, budak, nu jagjag, nu rarempo kumpul kabeh. Aki-aki nu geus teu pati jagjage dibelaan kundang iteu hayang nyaksian eta kajadian. Ari sabab guyur salalembur ear saja jagat beja geus sumebar ti tadi keneh ngeunaan kahebatan Nisairah dina ngarubukeun musuh. Jeung hari tamang dampa dijagragkeun di buruan Imah Haji Marnadi, dijaga ku pangurus lembur rek dipariksa kun wajib. Iyo si dampa teh nurus tunyung sia, cek juru tulis mun teras inget kana kamanusaan mah, boa langsung ditakol huluna da keur mawa gegendir harita teh. Laras Pak Ulis tak ieu Mang Dampa, mangga nyangakeun da ayeuna mah moal galak deui geus lindeuk, cek Nyi Saira. Duh, nuhun nyai nuhun. Kumaha teh palebe, yang suhama geus sumping acan ieu teh. Kumaha ngeunaan layon? Juru tulis nanya ka palebe nu nangtung deukeut lawang. Yang suhama sareng nyari ati mah namanya jual pisan, ayeuna teh nuju dilebet hujan cimata nangisan ramana. Mata kuatir puguh Paulis, jawab palebe dumareuda. Nya ayeuna mah kieu we atuh urusan Mang Dampa urang pandeurikeun sabab ieu mah aya keneh waktu bisa diengkekeun. Sedengkeun layon mah ulah dilila-lila. Kudu buru-buru dikurebkeun sakumaha mistina, apan ceuk katerangan oge mun eta mayit goreng urang bisa gancang bebas tina kagorengan. Mun mayit hade bisa ngagancangkeun kahadean eta mayit, tah kulantaran kitu hayu urang rengsekeun heula, ceuk Ki Ulis. Nya kahoyong kuring ge kitu da, sagala rupana ge patos rengse kantun ngurabkeun. Jeung dari pala putra parantos sumping sadayana oge, temal palebe. Atuh geus kitu mah para mitra, palebe ngatur-ngatur naon rupa nu kudu dipilampa. Suhama jeung Aryati geus laleret ceurikna, duanana geus narima kana kadar nu tumiba. Ngarumasakeun yen hirup katungkul ku pati paeh teu nyaho dimangsa. Di dieu para mitra lamun ku urang disaliksik eusina, hirup kudu ati-ati kulaku lampah nu sampurna. Najan matak nyeri ge para mitra, tetep ari maot mah hak bakal keuna ka sakur nu boga nyawa.
Tekung silila layon anu geus aya di pasaran digotong, dibawa kaburuan bari turun kana golodog dibarengan ku guruhna anu tahlil. Kadenge mata keung meninga gerenggeng handaruan. Harita Nyi Sainah milu nuturkeun nu gagorotong pasaran. Hatena tagiwur teu puguh rasa sedih nu lain lumayan. Sabab indungna kalah kami lumaot saharita ari dulu reges teu boga cuklek leuweung cuklek lamping jauh ka sintung kalapa. Sedeng tatangga karasana ku manehna taya nu malire. Beda jeung kasuhama katut Nyi Aryati meuni teu sirikna pada ngusapan pada ngupah ngape. Pada ngalalemu hatena da ka manehna mah teu aya anu kitu teh. Kalah mupuas jigana teh. Kitu munguhing ceuk perasaan Nyi Sainah kawan tu aya rasa dosa nu ngancik dina atina. Geleuyeung pasaran teh pada ngagotong lalauna. Beuki anggang ti imah leng-leng sirah Nyi Sainah karasa lieur jeung berat. Nincak asa teu napak bumi alam asa dengdek tengtungna. Gusti cenah lengerak we kapiuhan ngan untung aya lalaki nuturkeun atuh katewak sarta kasangap henteu ngagedebut kana lemah. Bawa ka imah ditu, ceuk Pak RT semurusu. Nyi Sainah dipayang kuduaan bus ka tengah imah digolerkeun dina sama. Puguh kaayaan mata ketir mata keung jeung mata kabeur. Ari Suhama jeung Nyi Aryati geus tabah. Teu kitu teu kieu terus lempang nuturkeun nu ngagotong mayit. Ngan Cipanon teu daek raat terus merbei maseuhan pipi. Nu jajab ka astana teh kacida pisan lobana lantaran meh salemur tamplok kabeh. Awewe lalaki kolot budak aya ratusna. Gancangna carita para mitra, mula sara mayit geus rengse ti awal nepi ka akhir. Teu kudu dicaritakeun da teu aya nu aneh, kacaturkeun sorena kira-kira wanci tunggang gunung. Di imah Haji Marna dikumpul puluhan jalma para pangurus taya nu kari. Kabeh ge aya di dinya ditamah ku Suhama jeung Aryati, Anggara jeung Nyi Sairah, Mang Dampa jeung Biikeung. Malah utom ge diuk dihareup sabab rek dipenta kateranganana geus puguh Nyi Sainah mah da puguh sasat pribumi. Harita nu panguyungna Mang Dampa jeung Biikeung lantaran eta nu didakwa. Nu sejen sakadara nyaksi, hayang nyaho ka sang tukangna pangna aya kajadian kitu. Pok dua kampung mimiti muka carita mungaran sidang mariksa Mang Dampa. Kalaya nyebat asmana Allah, ieu sidang urang buka. Ngan samemeh sim kuring aya pamenta. Kadula lajo dipenta sing tartib teu meunang ngayakeun tindakan nu sakira bakal ngaganggu kana kalancaran pamariksaan. Ka para saksi dipenta kateranganana nu jujur pikeun ngalancarkeun ieu papariksaan. Kitu deui kasing sanu dipenta kateranganana kudu ngajawab kalayan jujur. Ulah aya nu disumput salindungkeun sabab lamun ieu pasualan teu rengse kapaksa diajukeun kana wajib di kacamatan. Jep sararea jempe ngarti kana naon-naon nu dicaritakeun ku tua kampung. Biikeung carindak-dak beungeut sepa Mang Dampa ngeluk tungkul kawas bueuk meunang mabuk. Mangalajengkeun batua ceuk uli. Ayeuna kieu urang papai tibeh dituna keneh. Sabab Mang Dampa nu diajukeun ka ieu sidang dituding geus nyieun rupa-rupa pagawean nu ngalanggar hukum. Tuduhan aya dua rupa, kahiji geus ngadatangan ka Haji Marnadi. Dina hiji peuting kalayan make tergos sarta tujuan rek ngajabal surat-suratana. Tuduhan nu kadua dituding ngaracun Haji Marnadi nepi ka tiwasna. Ieu disangka ku para pangurus yang Mang Dampa metakeun akal tarekah pikeun mupus lacak ngalingitkeun tapak sangkan kalakuanana teu kabongkar. Sabab lamun Haji Marnadi maot sagarupa tuduhan moal bisa dibuktikeun. Pagawean Mang Dampa geus ngalibetkeun sababar urang di antara Nabi Ikeung, Jang Utom, Mas Harni jeung pihak-pihak sejen nu can jelas laratanana. Da ayeuna rek nanya ka Mang Dampa, nah narima kana eta tuduhan atawa henteu? Tua kampung mencerong ka Mang Dampa. Nu aya di dinya naha napas hayang ngadenge langsung ti jenisna. Naha di aku atawa henteu. Mang Dampa cengkat lalaunan beungeut ka tarapias bibirna. Harita teh jeding palebah panon bareuh barengep da urut tarung jeung Nyi Sairah renghap Mang Dampa narik napas pok ngajawab leuleuy. Teu maos patua, luk tungkul deui. Nu nyaksian moyeg tapi inget kana papatah yen teu meunang ribut cepe jempe. Teu naon-naon ari teu ngaku mah. Tapi dengekeun katerangan ti para saksi, coba bandungan ku Biikeung.
Kuring rek nanya ari biikeung rumasa mereka terangan ka paulis ngeunaan cai herang nu dikucurkeun kana sop. Rumaos, tema biikeung deuleuy pisan. Saha nu ngucuranana bibi atawa Mang Dampa? Kang Dampa sasaurana teh ubar cenah. Geus, cukup sakitulana. Ari Mang Dampa rumasa, tua kampung ngareret ka Mang Dampa. Rumaos, temalna tenang. Ubar naon nu dikucurkeun kana sop teh? Anu mati ti dukun. Dukun mana? Mang Dampa ngahuleng lantaran ngabohong da teu kungsi dudukun. Nu lalajo moyeg deui utom curing hak geus hayang geura ditanya rek ngabolekerkeun kalakuan Mang Dampa. Ari Mang Dampa rumasa mihape meuli Enrin ka Jang Utom. Teu. Coba dengekeun keterangan ti Jang Utom. Teu ngadaguan ditanya barabat Utom nyaritakeun asal muasalna. Basa Mang Dampa mihale meuli Enrin imeut aya nu diliwat para mitra sadayana. Ngarah ka harti ku sararea, tapi anehna Mang Dampa tetep ayem jiga teu maduli kana omongan Utom. Tak kitu ti Jang Utom kumaha rumasa Mang Dampa? Teu rumasa. Naon Dampa? Sia teh geus pikun? Utom ujug-ujug nyereng. Langsung bari ngepeulkeun peureup ngan untung di halangan ku tua kampung. Tenang Jang Utom. Keun urang papai bari tenang, sabab nanaon ge kudu merele. Kudu puguh entep seureuna, kudu nete taraje ninca kamalan. Tua kampung tetep tenang. Ari Mang Dampa ngarahu. Atuh kumaha Utom harita nafsuna, barang ngadenge katerangan Mang Dampa kitu. Tuman tu dah jelema gejul teu ngaku. Utom kukulutus cicing da aya katerangan sejen. Nu ngaberatkeun coba. Kadekeun botol leutik Jang RT. Cek tua kampung ka RT song nu nyodorkeun botol leutik urut ngawadahan Enrin. Bikeung apal kana ieu botol? Apa ta eta nu dicekel ku Kang Dampa teh? Jawab bikeung manehna nyaan nyarita sajujur-jujurna. Ari Jang Utom apal henteu? Tamuhun wadah Enrin nu dipeser ku abdi. Mang Dampa coba ilikan rumasa mibanda ieu botol. Tua kampung mencerong ka Mang Dampa. Atuh teu bisa mungkir deui ayeuna malantaran omongan pamajikanana ngaberatkeun bae. Kumaos. Ieu botol isina ubar atawa Enrin? Mang Dampa teu nemalan kalah ngeluk tungkul bari ngarahu. Hatena ngegeremet ambek ka pamajikanana nu ngaberatkeun bae, tapi teu bisa magar kumaha dan kitu kaayaanana. Geus. Urusan cai herang nu dikucurkeun kana sop rengse, Mang Dampa kudu narima kana kanyataan. Tah kitu buktina. Jadi kalakuan Mang Dampa geus teu bisa disumput salindung, aya bukti, aya saksi kari ngakuna we ka Mamang. Ayeuna nu kadua rek nanya heula ka biikeung, nah rumasa geus mere katerangan ka paulis ngeunaan si Tergosideung. Tua kampung mapai laratan nu geus lila kaliwat nalungtik si Tergosideung. Rumaos, temal biikeung. Da ayeuna rek nanya ka Nyi Saina. Rumasa geus mere katerangan ngeunaan ciri-ciri si Tergosideung ka paulis. Rumaos, temal Nyi Sainah dumareuda. Teu salah eta katerangan teh. Nya numutkeun titinggalian abdi mah henteu. Syukur atuh. Da ayeuna kieu. Ciri-ciri nu dibejakeun ku Nyi Sainah akur pisan jeung ciri-ciri nu aya di diri Mang Dampa. Jadi geus hese neangan nu sejen, dabongan loba nu akur. Nya tuduhan teh ragrag ka Mang Dampa, cing ku Mang Dampa jawab rumasa atawa henteu. Geus maksa menta surat-surat tanah ka Haji Marnadi. Mang Dampa teu nemat. Manehna ukur ngarahu hatena kukulutus, ayeuna mah nu jadi sasaran teh Nyi Sainah. Sabab bibitna tidinya nu akhirna ka politik yen manehna kungsi unggah peuting-peuting teh. Mang Dampa rumasa henteu. Kalah ka ngahulang kudu pugu arina naon teh. Mun rumasa geura nyarita, mun henteu geura terangkeun alesanana. Naon sababna pangna teu rumasa? Patua rada amek para mitra Mang Dampa anggar teu nyarita. Manehna kasedekeun ku omongan tua kampung nu geus teu bisa mungkir. Sabab lobah saksi tur saksina oteh pamajikanana ngan ayeuna mah Mang Dampa nekat rek mukakeun kedok Nyi Sainah pungan manehna sasat digubruskeun pisan. Mang Dampa ayeuna hiji deui tuduhan basa Haji Marnadi cilaka Mang Dampa teu aya di imah sarta balik burit. Kitu ceuk katerangan biikeung. Ka mana harita teh Mang Dampa teh? Aya di saung sawah, temal Mang Dampa tandes. Boga saksi henteu? Aya Jang Juju tukang ngawuluku. Naon gua abah teh? Tuh nenyo. Tuh nyo maneh sia Dampa. Harita teh teu kungsi nenyo maneh ka sawah da tuh saksina ge Sinarkim.
si Uce jeung si Komet bisa ditanya ayeuna nu araya teu ninyo maneh. Mang Juju teh rumah saeun ujug-ujug nyureng popoloto. Mang Dampa asa kapeupeuh mamarasna. Da memang manehna teu kungsi tepung jeung Mang Juju dina poe eta. Dampa jawab nu jujur. Saha nu ngajailan Haji Marnadi? Teu kudu sieun-sieun mun Mang Dampa nyarita kalawan jujur kuring bisa ngajamin kasalamatan Mang Dampa. Tapi lamun Mang Dampa teu jujur ulah nyalahkeun kuring mun kudu asup ka pangberokan. Asup unggah balewatangan ka Nusa Kambangan. Kebeng teh para mitra terjajantung Mang Dampa ngageter. Tuluy ratug tutunggulan keung ngadenge ngaran Nusa Kambangan kitu mah. Asa ngadenge malakala maot anu rek ngarebut nyawa. Omongan tua kampung nu nyabit-nyabit Nusa Kambangan gede pisan pangaruhna kana batin Mang Dampa. Akhirna Mang Dampa cengkat lalaunan pok nyarita deui. Patua leres pisan. Kumaos ngajailan Haji Marnadi. Dugi kahanteuna nanging teu kebat nyaritana. Nu lalajo beuki panasaran hayang ngadenge turuyna. Caritakeun sabalakana ngarahampang hukumanana. Abdi rumasa geus ngaracun, abdi rumasa geus ngajailan, abdi rumasa geus make tergos. Kalaya niat rek ngajabal surat-surat tanah tapi ieu kabeh paminta Masarni. Kebeg sarereang ngarenyag reuwas nyebut nage meuni saheng sarta kabeh paneuteub ditujukeun ka Nyi Sainah anak tunggal Masarni. Cacak mun Masarni aya moal henteu pastina reup geuneuk rai pias. Untung kari jenatna memeh disidangkeun geus meunang vonis tinu adil tinu maha kawasa. Kutan kitu asa teu kahar titingna bener Sainah. Tua kampung nanya ka Nyi Sainah nu harita ngeluk tungkul bari ngegel bibir. Wirang anu aya papadana bang baluh batin tumplak kana dirina, wiwirang di kolong cacangnya gedenya panjang, wiwirang inung kudu ditanggung ku manehna. Nyi Sainah teu ngajawab ditanya teh kalah merembei cipanon meuni cuuh. Pok di Mang Dampa nyarita, Patua, kitu deui kasakur nu hadir, abdi rumaos geus ngajalankeun eta kabeh nanging abdi teh teu beda jeung robot dan nu ngaturna Masarni. Tujuan tayalian iwati hayang ngawasa sakabeh harta bana titinggal Haji Marnadi. Malah pangnajang Suhama jeung Nyi Ariati nepi ka nyingkah ti yeug imah ge dieleke teh ku Masarni ngagunakeun werejit jeung teluh dalangna nini centring. Malah minta ganti nama ngeunaan surat-surat tanah salah sahiji cara pikeun ngawasa eta harta. Harita abdi ngiring nyaksian sabab diamanatan ku Masarni yen abdi kudu nang tayungan Nyi Sainah bisi aya nu ngaguna sika. Mun aya naon-naon abdi nu tameng dadana nu kudu ngabelaan. Tapi na abdi tarima eleh ku ayana Jang Anggara jeung Nyi Sairah. Salajengna abdi aya panuhun, mugi kersa ngahapunten ka sadayana oge mugi kersa ngemutan sakali deui. Omat abdi ulah dilaporkeun ka kacamatan. Putuskeun di dieu bae najan bade dihukum pati abdi ridho. Asal ulah ngalaman sakali deui. Asup ka Nusa Kambangan, kapok nyaan kapok teu hayang dua kali ngalaman kadinya. Jeung deui abdi teh saleresna mah buron nuju dipilarian kudu wajib sabab kabur ti Nusa Kambangan teh. Janten abdi mah nyuhunkeun paeh di dieu ngarah layon abdi aya nu ngubur aya nu ngajarahan sabab abdi teh gaduh keneh dulur jeung baraya ngan teu aya di lembur. Coba boga keneh pamajikan sugan we daek ngahampura. Tah kitu Patua kitu deui kasadayana cep para mitra sadaya. Taya nu nemalan tua kampung ngareret ka juru tulis nu direret ukureun Rei Cidu. Terus ngarahuh bangun seungah keur kitu Pok Anggara milu nyarita. Mang Dampa, tadi mamang kungsi nyebutkeun kungsi hirup di Nusa Kambangan hartina pernah dihukum. Sabaraha taun dihukum panjara. Kungsi nu kaungahan ku Mang teh. Jeung panjara mana? Seueur Jang Banceuy Sukamiskin Tangerang. Sadayana kaungahan ku Mang. Pamungkas di Suka Kambangan. Di Nusa Kambangan didinya Mang kabur. Bareng jeung babaturan Mang kabeh obatan. Tapi nu salamet ngaduaan Mang jeung batur Mang nu ngaran Wigana tak kitu Jang Angga. Ledag para mitra. Sadang ngadenge gelap saleser Anggara ngakuleng sajongjongan. Lantaran ngaran bapana disebut beungeut pias jajantung ratuk hatena pating sareblak. Jang Angga naon perluna naroskeun lalakon Mang Dampa nu geus kaliwat. Keun bae eta mah urusan engke nu wajib ceuk tua kampung Tandes jeung Daria. Patua upami tiasa mah abdi aya panuhun. Kumaha Jang Angga, tua kampung heraneun Mang Dampa ulah dipayahan. Oge ulah dilaporkeun kan wajib. Keur saheulaanan mah abdi tanggal waler margi abdi butuh ku katerangan ti anjeunna kanggo maluru hiji jalmi. Kitu ceuk Anggara Tandes jeung Daria. Kumaha kitu Paulis?
tua kampung bingungun atuh juru tulis gancang nemalan geus boga pijawa benu pasti sabab geus nyaho kana kasang tukang kahirupan Anggara nya paminta jang Anggara mah cumponan we patua kahiji tanggung jawabna aya di manehna kadua jang Anggara geus gede jasana ka urang sararea urang moal bisa mulang tarima ku gede-gedena jasa jang Anggara jadi ku cara ieu urang bisa mantuan ngahampangkeun kana Bang Baluh jang Anggara atuh sajabati kitu perkara nu jaya ka Haji Marnadi ayeuna cukup jelas dalam nama Sarni tapi Mas Sarni geus maot tangtu anakna milu kabaud milu tanggung jawab sabab Mas Sarni moal lancar rancanana mun teu dirojong ku Nyi Sainah jadi putusan Cikuring Nyi Sainah kudu tanggung jawab kana ieu kajadian tak kitu pamendak sim kuring mah patua tua kampung ngahuleng can wani narima kana usul juru tulis lantaran rada berat utamana kudu nyimutan Mang Dampa keur saheulaanan mah nu geus jelas manehna teh buronan polisi tapi mun kahayang Anggara dipungpang sok sieun aya kajadian nu leuwih rongkah mangkana geus kanyahoan kumaha kaayaan Anggara jeung Nyi Sairah ayeuna lamun ngamuk moal aya nu bisa nyegah kumaha atuh tua kampung harita para mitra sadaya akhirna tua kampung nanya ka sakur nu hadir para saderek kadang warga Ciboros kumaha putusan juru tulis na satuju atawa henteu satuju ceuk nu hadir saur Manu huleng tua kampung ngahuleng disangka ku manehna mah jawaban tinu hadir terek hararese tapi buktina meuni kontan jeung ragem jadi saur Manu para mitra jadi naon teh lah saragam saragam harita teh tah kitu guning patua ceuk ulis nyari kitu carana mah teu naon-naon atungan peupeujeun ieu kajang Anggara emang bade amanat omat nu jahat teu meunang ditangtayungan keadilan kudu ditanjeurkeun mun maksud ujang geus tinekanan Mang Dampa tetep kudu dipasrahkeun kana wajib lamun henteu urang bakal kalibat patua abdi gaduh pamadegan sarta henteu lolong tina urusan eta patua mugi uninga abdi teu aya maksad bade ngabela nu jahat teu aya maksad bade nang tayungan nu salah nanging abdi gaduh maksad nu tangtu malah patua percanten mun patua percanten ngabasmi kajahatan jeung kadoliman tugas abdi tugas urang sararea nanging patua kedah waspada nu kedah dibasmi sanes jalmina nanging kalakuanana jadi carana samemeh dibinasakeun manusana langkung ti payun kedah ditarekahan heula digeuing hatena diajak kana jalan nu lempeng tur ta yakin dina benerna lamun ku cara kitu teu mampu kakara ngagunakeun kakerasan dibere peringatan ku cara kasar malah nepi ka hukuman oge teu naon-naon teu aya salahna da memang kitu kuduna tapi ngewa kana kalakuanana nu jahat ulah ngewa kana raga badagna dan nu mawa sasar mah lain jasmanina tapi rohanina palebah dieu patua teu kedah uninga ngabasmi kajahatan seueur carana teu kudu ku gelut wae malah nu langkung sae welas asih silih pikanyaah jeung sasama manusia ngan lamun ku cara kitu teu bisa tangtu ku cara kasar digunakeun tak kitu patua nuhun ujang kahartos ari kitu mah prak atuh masrahkeun Mang Dampa rek dibeureum rek dihideung kumaha ujang sabab pikeun ngarengsekeun urusan Haji Marnadi mah nya Nyi Sainah ngan kudu dibuktikeun heula naha nya atawa ngan sakadar pitena mangga lajengkeun mariosna ceuk Anggara tuluy diuk deui kalayan tenang Nyi Sainah beuki teu geunah cicing beungeut menireupeun krai pias wiwirang di kolong catang Nyi Sainah geus ka Bandungan papariksaan ieu geus kadangu katerangan ti Mang Dampa tua kampung neuteup ka Nyi Sainah kakuping patua sareng kahartos deui kumaha rumasa atawa henteu rumaos tema Nyi Sainah segeruk ceurik cipanon juuh terus sasambat ka indungna bangun anu kanyanyerian nu aya jempe kabeh pada mika ceuceub ka Nyi Sainah komo Suhama jeung Nyi Aryati mah mun teu aya pangurus bua geus kumaha meureun para mitra sadaya sanggeus rada lila Nyi Sainah jempe deui ngan cipanon mah tetep juuh tua kampung pok nyarita ayem mengandung wibawa ayeuna kieu urusan urang rengsekeun sakalian sabab mun teu rengse ayeuna bakal loba barebedanana ngan kuring rek menta kasaluyan ke Jang Suhama nu boga hak waris ti Pak Haji nah satuju upami dibereskeun ayeuna ujang tua kampung melong ka Suhama atur nuhun patua abdi mah bingah we nu aya mangga lajengkeun abdi mah bade ngiringan tema Suhama tandes syukur ta ayeuna urang nguruskeun pasualan surat-suratana nu geus dirobah ngaranna jadi ngaran Nyi Sainah tapi carana kasar licik jeung biadab
Jadi dina hal ieu men tadi saksian ku sakur nu hadir di dieu, yen harta banda Haji Marnadi teu turun ka Nyi Sainah tapi tetep hak nama aya di putrana Nusa. Keur nu aya di dinya surak ge di barung keprok. Panuju kana putusan tua kampung Nyi Sainah meuni ngahuleng cipanon wuwuh juu jajantung ratung tina bakating kuwirang meuni asa teu beungitan. Jep harita para mitra nu ngariung jarempe. Paulis meung pengariung loba saksi surat-surat tanah kudu dipasrahkeun ka nu hakna sarta jelaskeun yen hakna tetep dicekel ku Suhama jeung Nya Aryati. Tadi ge tos disiapkeun da nya hoyong kumpul kieu tapi aya hiji nu perlu diralat kasauran patua teh aya nu teu meneran. Kana kanyataanna teh moal Paulis. Palebah mana Paulis? Tua kampung reuwas. Numutkeun pamenta Nyi Sainah memang leres surat-surat tanah teh kudu diganti. Jadi atas nama Nyi Sainah. Behayana geus mere malah maleuwiti misti meuni 2 amplop setengah nyogok ka kuring. Tapi demi Allah sim kuring teu hayang ngadahar duit ladang kitu sabab apal keneh kana batal haram jeung pageuh keneh nyekel tanggung jawab. Saleresna surat-surat tanah can dirobah ngaranna. Can aya nu diganti malah can aya nu digarap sabab perlu panalung tika nu taliti. Ngan untung samemeh panalung tikan diayakeun geus dermanten kajadian kieu. Jadi jelas kacurigaan kuring nyata aya buktina. Ayeuna sim kuring nu diputangan ku Nyi Sainah rek papasrahan ka Jang Suhama jeung Nya Aryati masrahkeun surat-surat tanah milik hidup. Oge masrahkeun duit pamere Nyi Sainah nu tadina rek dipake ngabeayaan perubahan ngaran. Tah nyangakeun nyadapanak sen ti sakur nu hadir ceuk Ki Ulis bari sok nu nagulungan kertas. Nu isina balangko tanah milik Haji Marnadi jeung 2 amplop nu isina duit sarta teu dicoceng sapeser-peser acan. Balarea reang patarik-tarik milu nyaksian kana kecapan Ki Ulis. Hari tua kampung unggut-unggutan paroman bear marah mae panuju pisan kana tindakan juru tulis. Nu memang bener kitu. Bagja temenan geuning can dirobah pek tarima Jang Suhama. Ceuk tua kampung Jang Suhama olohok sabab manehna mah. Nepi ka umur sakitu tahun teh karek harita nenyo susuratan tanah da samemeh nama teu kungsi nyaho. Nuhun Paulis patua abdi nampi Suhama dumareuda. Pek cangking sing apik kade udah ragrag ka jalma nu lain hakna. Mang nitip bagian Nya Aryati kudu dipasrahkeun ka nu hakna. Tangtu di dinya geus ditulis dina suratna. Sabab ceuk katerangan mah Haji Marnadi geus dimisah-misah. Dipisah-pisah ngaranna da asana mah basa ngabalangkokeun tanah teh mangge nyaksian. Waktosna see para mitra duwi ka dieu heula carios nyambung judulna neangan Bapa karya Kileksa. Mangga wilujeng kantun bae permios.